guys. Masih semangat. Abe jelma keur ngarasa kasihsa kuayana wabah nu datang ka dunia. Arek liar oke teu bisa da sieun teh nempo berita nu positif geus beuki loba. Ampun dulu paralun Gusti beuki ieu jelma hese dielingan geus teu paduli papatah jeung aturan. Teu inget naon nu keur disangharepan ngadon ku pulintingan kawas jalma edan. Ieu nantai menana gara-gara ieu wabah nu datang ka alam dunia. Dimana atuh asana Tepugu cirina caricing tong babalagaan tong neangan dipanyakikeun. Caricing tong lobang ngalegek tong neangan dicilakaeun. geus beunang pasti handana muriang saawak-awak batuk muncul nyasina Hese ngarehan ieu penyakit lain ajang sanguan teu ti mana datang na ieu wabah tepugu cirina can aya ubaran tong sok lalawara kana papatah jelma aturan dijieun jeung urang sarerea sanajan kapaksa nya geus wayana milik rezeki jelma moal ka mana-mana. Ayeuna mawang turutkeun aturanana sangkan urang sarerea teu cilaka kaluar mun aya pangabutuh nu kacida kade ulah poho bari dipake maskerna. Gara-gara ieu wabah kemenang ka mana-mana rek nyiar oge teu bisa. Biar ku maksa caricing tong babalagaan tong neangan dipanyakikeun. Caricing tong lobang ngalegek tong neangan dicilakaeun. Caricing tong babalagaan tong neangan dipanyakikeun. Caricing tong lobang ngalegek tong neangan dicilakaeun. geus beunang pasti handana muriang saawak-awak batuk muncul nyasina Lewati Lembah. Tong sarewa atuh kumaha ya teh nu rek kawin teh. Kumaha atuh Kang Eko, teu bisa ka mana keur kieu mah. Hayang ulin, hayang camping, hayang touring, hayang nganjang, rek sakola, Teu bisa, mau kerja, teu bisa, rek ka pasar, teu bisa, arek hajat ge teu bisa. Kunaon Mang Aban? Para rusing Kang Eko, teu boga beas, Wayahna, teu boga duit, wayahna, teu boga kopi, wayahna, teu boga udun. wayahna. Wayahna Mang Aban sing nurut ka pamarentah keur kieu mah. Aduh, pemerintah
Kumaha iya kumaha Tik atuh kirimkeun dahareun ejeng opieun Kenapa kersia? Nu beunghar mangeunah da pasti sagala aya karunya kanu susah mun kudu di rumah saja. Hei kok, Oi, aya naon Mang Aban? geuning jadi kieu euy gara-gara corona teh. Kunaon gitu? Anak tilu coba bari ki jajan kabogoh hayang dikawin. Allah, Aya bahan diundur ieu mah ka Eko. aduh, ulah atuh. Dirna kelah jadwal meeting ditunda, jadwal acting ditunda, jadwal hunting ditunda, jadwal shopping ditunda, jadwal mancing diundur, jadwal nyoting diundur, jadwal manggung diundur, jadwal kawin ge diundur. Sabar Mang Aban, sabar. Kita teh harus nurut sama pemerintah supaya kita tidak terkena sama si corona. Dulu juga Nabi Muhammad pernah memerintahkan kepada umatnya agar waspada terhadap wabah penyakit. Begitu. Aduh, pemerintah, saya teh kudu gimana? Atuh, tolong dong kirimkan makanan sama opieun, Bapak. Ngomongnya gak enggak. Orang kaya mah enak, di rumahnya serba ada. Kasihan orang susah, 2, kalau di rumah 3. saja. Alhamdulillah. Kalau tuh. Berhasil, hore. Berhasil.